Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Eka Atika di Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah di Dieu simkuring salaku panembu catur ti kelompok 3 anu bade medar materi ngeunaan parobahan harti. Di dieu anapun kelompokna nyaeta anu mimiti aya Fadia Nur Salsabila anu nina 2052231010, aya oge Yulia Siti Fariha NIM 2052231011, Eka Atika 2052231012, aya Rana Nur Azkia 2052231013. Anu mimiti nyaeta ayana wangenan parobahan harti. Wangenan parobahan harti nyaeta evolusi panggunaan kecap biasana dugi ka hartos modern jadi beda pisan jeung harti aslina. Dina linguistik diakronis atanapi sejarah, parobahan harti mangrupikeun parobahan dina salah sahiji harti kecap. Tiap kecap ngagaduhan rupa-rupa harti jeung konotasi anu bisa ditambah, dikurangan atawa dirobah ku waktos-waktos supados kognat diantawis ruang sareng waktos tiasa ngagaduhan harti anu beda. Dilajeng di dieu aya jenis-jenis parobahan harti. Nah, jenis parobahan harti ieu aya 3 anu kahiji nyaeta ngajembaran atanapi generalisasi. Anu kadua nyaeta ayana ngaheuretan atanapi spesifikasi. Anu katilu di dieu ayana ngaluhuran atanapi ameliorasi. A. Ngajembaran atau generalisasi. Generalisasi atau ngajembaran harti mangrupa parobahan dina harti kecap atawa leksemana mimitina ngagaduhan harti atawa harti sempit jeung ngagaduhan harti lain atawa harti umum atawa deui jembar akibat tina penggunaan kecap eta sorangan. Nanging generalisasi atanapi perluasan harti ieu masih dina lingkup polisemi sehingga tetep ngagaduhan harti aslina. Contoh tina parobahan harti atawa ngajembaran harti nyaeta kecap bapa. Kecap bapa di dieu asalna tina kolot lalaki anu aya hubunganna dina keluarga. Tapi di dieu harti sakabeh kecap kolot lalaki kagunaan kecap bapa bisa ditinggal dina kalimat-kalimat ieu. Hiji, bapa kuring gawe salaku tukang ngaput. Kadua, ka bapa Sudaryanto mangga disumanggakeun. Salian ti kecap bapa, kecap kekerabatan sapertos indung, lanceuk, adi, nini, aki, paman, bibi sareng lanceuk oge ngalaman ekspektasi makna atanapi generalisasi. B. Ngaheuretan atawa spesifikasi. Spesifikasi mangrupikeun kecap anu ngahususkeun harti kecap ti payun atawa ngagaduhan harti anu leuwih sempit tibatan harti sateacana. Ngaheuretan harti kecap anu dimaksud nyaeta kecap anu artina geus ngageser jadi leuwih saeutik ngabogaan harti anu sempit. Contona tina ngaheuretan harti nyaeta anu kahiji kecap sarjana anu asalna ngagaduhan harti anu kalebet sakabeh jalma anu cerdas atawa cendekiawan. Jadi diwates saha wae anu lulus ti perguruan tinggi. Jadi dina waktos ayeuna upami aya anu ngagaduhan ilmu anu jembar atawa pinter pisan tapi henteu lulus ti paguron luhur, maka anjeunna henteu tiasa disebatkeun janten sarjana. Di sisi anu sanesna, upami anjeunna henteu ngagaduhan IPK anu luhur tapi lulus ti universitas, anjeunna tiasa disebatkeun sarjana. Anu kadua kecap skripsi anu mimitina dikaitkeun sareng hartos tulisan leungeun teras diwatesan ku hartosna tulisan murid
disiapkeun salaku syarat pikeun ujian pikeun kengingkeun gelar sarjana. Anu salajengna nyaeta ngaluhuran atawa ameliorasi. Kecap ameliorasi asalna tina basa Latin nyaeta melor, anu hartina langkung sae. Ameliorasi atawa nyampurnakeun harti atawa disebut oge harti ngaluhuran mangrupa salah sahiji parobihan dina harti kecap atawa leksem diganti ku kecap sanes. Nah anu dianggap ngagaduhan harti anu langkung sae, lemes, sopan, atau napi anu langkung mena. Contoh tina ngaluhuran harti nyaeta kecap buta, anu hartina kaayaan jalma anu teu tiasa ningali, ayeuna diganti anu leuwih merenah atawa leuwih enak nyaeta tunanetra. Aya contoh kadua nyaeta kecap pelayanan dina pesawat, anu hartina jalma anu ngalayanan panumpang dina jero pesawat, ayeuna diganti ku kecap pramugari. Aya di contoh nu katilu nyaeta kecap maot, anu hartina henteu hirup atawa jalma anu geus teu napas mohon kitu, diganti anu leuwih lemes ku kecap pupus sapertos kitu. Hatur nuhun. Mung sakitu ti kelompok 3 kirang langkungan ada dihapunten. Dipungkas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.